Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi muwajjihan fi hadhihi lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu alladzi amarana bil ibadah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila rahmatan lil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Salah sawias hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun bahwa al ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama mengrupikeun pewaris para nabi. Hartosna ulama mengrupikeun sosok manusia anu jadi pewaris penerus perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuasa kitu aya di antawisna ketika jalmi ngajauhan ti ulama bakal kenging tilu ujian atau napikeun tilu cocobi nu bakal diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bil salasati baliyah. Sayati zamanun bakal datang sakedeung deui ka umat kami hiji waktu manusia atau napikeun umat ngajauhan ti ulama. Fayabtalihumullahu bisalasati baliyah, maka Allah bakal nurunkeun tilu cocobi. Nu kahiji, yarfa'illahul barakata min kasbihim, bakal dicabut kaberkahan tina kasab kahirupanana. Jadi upami orang sayana dina kengingna kasab rizki hoyong barokah, diri orang kedah deket jeung ilmuna para alimil ulama. Nu kadua, yusallatullahu sultanan dolima, Allah bakal nurunkeun, bakal maparinkeun pamimpin anu zalim. Dolimna pamimpin itu diantawisna meningali kana hadis ieu, itu diantawisna salah sawieu sabab ketika umat ngajauhan ti ulama. Hartina sana secara fisikna, tapi ngajauhan tina aturan-aturan Allah. Manusia menjauh tina aturan Allah, dicobi ku Allah dipasihan pamimpin anu dolim. Nu katilu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, ketika maut kaluar ti alam dunya bighairi imani, bari teu nyanak iman atawa Islam. Sementara puncakna kahirupan kanikmatan orang sadayana, sanes tina pangkat, sanes tina harta, sanes tina jabatan, tapi ketika orang sadayana kembali ke Allah dina kaayaan nyanak iman tur Islam. Sakumaha diantawisna dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamu nikmati matatan ma'al imani wal Islam, kasampurnaan nikmat nu Allah dianugerahkeun kanggo umat teu kajabi matatan ma'al imani wal Islam, ketika orang sadayana maut dina kaayaan iman sareng Islam. Kuasa kitu mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngalaksanakeun naon rupihal anu dikedahkeun ku Allah, lebihan kana sagala rupihal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya maslahat kali manfaat kanggo urang sadayana sarta sapaprosna urang sadayana dina lindungan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nudukeun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.